Bismillahirrahmanirrahim. Ciri kiamah teh eta loba deui mangga geura urang itung hiji pamarentah zalim henteu adil, lamun ulamana geus loba nu jahil, yakni bodoh teu make kana ilmuna, sok sanajan ajengan loba santrina, nu kadua jalma anu beunghar bakhil, katiluna pakir miskin lalalilil, mangka pasti dina gara silih bedil, henteu aman ledakan bom dina mobil. Tah ieu ciri kiamah sawarehna, masih loba mun dipapai sadayana. Teras Kangjeng ditaros ku sahabatna, waktos di mahsyar kumaha karaosna, Kangjeng nangis sehingga baseuh acukna, kuci soca bari nangis ngawalerna, sabab umat kula bakal dijadikeun 12 golongan pikasediheun, hudang ti kuburhan teu aya sampean, sareng hudang ti kubur eueuh leungeunan. Aya sora anu tanpa katinggalan, sarta tarik suarana jelas pisan, tah golongan anu osok milaraan, kata tangga terapih jeung babaturan, babalesna ayeuna karasa pisan, digiringkeun kana neraka gugulingan. Kadua hudang ti kubur aneh pisan, sabab kaya rupa bagong tulalean, horeng nu sok ngagampangkeun kana salat zuhur, asar, maghrib, isya sok diliwat,
babalesna digiring ku malaikat kana neraka digebotan sinalumpat tilu hudang ti kubur betengna kembung sing budayut badag beteng kawas gunung jero beteng pinuh naku sengseredan orai welang babak kaur linggir hutan horeng jalma zakat teu dikaluarkeun zakat hak fakir miskin hanteu dibikeun babalesna digodog dina jahanam dihijikeun jeung si qarunna jahanam opat hudang ti kubur tina bahamna mancer getih ongkek utahna sungutna horeng tukang dagang anu sok ngawadul sumpah bari ngomong teu bati sakebul 100 perak teh cenah ti dituna dijual sakitu teh eueuh batina bubuhan pan amang teh boga parawan ngolopan abdi oge boga bujangan sugan wae aya nasi bebesanan mun dipeser moal jadi kaabotan babalesna dialungkeun ka neraka dihijikeun jeung jalma anu doraka babalesna dialungkeun ka neraka dihijikeun jeung jalma anu doraka